Assalamualaikum Baraya Sadayana. Dina waktos ayeuna padungdung baraya-baraya dulur-dulur baris milampah mapag barokah di Kamasan bade ka makam Mama Kudang. Mudah-mudahan biasa gitu. Para patar 5 ya Bang Kumis, apa Bang Kumis rame lah, makanya Tasik kondusif, harus kondusif. Pokoknya kalau tidak kondusif kalau kamu sendiri. Tasikmalaya luar biasa, banyak pejalan kaki yang harus mengalah sama pengendara motor dan pengendara mobil. Jalan ini dapat berkah dan dapat rezeki. Ya kembali ke zaman sebelum adanya kendaraan lah, kita lebih memaknai dan lebih mendalami fungsi kaki kita sebenarnya. Nah, Dr. Soekarjo ayeuna ka jalan RR Marta Dinata gitu tah. Kurang tingali naon tapak kacak kaheula anu aya di sabudeureun undagan jalan Lumampah gitu tah. Ka majengna ieu kota Tasik teh teu saluyu sareng kumaha kahoyong-kahoyong masyarakatna gitu panten. Teu saluyu teh diantawisna set pembangunan mal di mana-mana sedangkan hari tempat penghijauanana ayeuna tos hilang gitu tah salah sabiasna. Halo. Atau sampai setengahna nah kurang taros aya nomor sekarang nama nggak ya Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Aduh nah dek ya Mas maksa sarang tujuan anak diayatkeun Lumampah mapag barokah sapertos kumaha ieu teh selaras nama kagum eling diri ngasah lah pangintennya dari tujuan akhir nama anggar we olahraga merenang. Namun kudu Lumampah ieu urang bisa mengenal hal-hal anu pernah aya ayeuna geus eueuh ari pek mah baheula mah keur leupangan kieu teh loba kaayaan naon wae ayeuna mah beda geus baheula tah kikieuan teh salian ti olahraga ngingetan yen di dieu baheula pernah aya naon seperti dieu anu dijelaskeun Ki Debleng meureunana bahwa di belah dieu teh aya makam walana. Terus aya SD Mitra Batik, SD Pandularan di daerah dieu. Jeung sajabana gitu panjenengan Abah. nah ya ye ari ayeuna tujuan akhirna ka parimana Lumampah aya Akhirnya tujuan akhirna teh saatos perjalanan nemeti ditu urang ralengkahan Lumampah ieu teh bade ka makamna Mama Kudang. Henteu yen direncanakeun atau napi diusahakeun. Yen emang rencana titik kumpul di sana teh salah sawiosna ajang mengenal oge kumaha perjuangan anak Mama Kudang baheula. Namun meureunana ayeuna urang ka ditu teh erek belajar tina tindakanana, belajar tina tingkah lakuna Mama Kudang. Lain saukur nyupingan eta hidup mudah-mudahan kanggo salajengna aya ka tempat-tempat anu sanesna kanggo ngadawamkeun nganggo ngajadikeun ge salah sawiosna tirakat, salah sawiosna jalan kanggo
ngalatih kasabaran. Apakah orang geus 1 kilo ngagurutu, geus 2 kilo masih kene atanapi alhamdulillah geus 3 kilo mah lancar ate teh ah. Di rumah kamasan dugi oge tadi kakudang pasar ternyata di jalan teh orang nangis sababaraha hiji sajarah pasang tukang pokoknya manusia di luar jeung wargi pasti ya lumampah mereka merentus lagi sebagai pun wujud gitu sama Makudang tersana atau Majijai. Mudah-mudahan orang samudayana tiasa dijaga diraksa di segala balai terutama di fitnah zaman. Mudah-mudahan nanti akan barokah di Allah Subhanahu wa taala urang mah biasa ridho non itu sutangkeun ku Allah Subhanahu wa taala senantiasa ridho sareng itu marinana nuhun ka samudayana terutama Abah Rejeng kasadayana mudah-mudahan kami bisa istiqomah dengan lumampah dan barokah ieu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parantos lakasan parantos barokah aina urang majeng deui rumah kamarsa dihantos episode selanjutnya.